Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah nu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena urang sadar urang manusia ngaran-ngaran manusia mah tungkul tempatna kaluluputan tanggah tempatna kalelepatan sakapeung janji ayeuna sok poho dina poe isukan. Para asatidah qori-qoriah mubalig-mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai turta santri nu kusim kuring dipihormat guruwaneun pikeun sim kuring ais pangampih pupuhu lembur Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD, rekan-rekan simkuring, Karang Taruna, reng-rengan, ibu miwah bapak sadaya, nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ari jalma nu alus teh, jalma nu puguh kana tujuan. Jadi urang teh sagala rupa ge kudu puguh kana tujuanana. Lamun ibu dagang tujuanana hayang untung. Tah cara hayang untung dina dagang cobaan ibu dagang bubur tungguan ku budak parawan bari geulis. Tah kuring mah yakin jigana RT ge di dinya jajana teh. Naha da lain hayang bubur-bubur teuing hayang panggih we jeung nu geulis. Cobaan dagang bubur anu eta keneh tah tungguan ku nini-nini bau balsem. Kuring mah yakin eta bubur moal payu. Jadi lamun hayang dagang hayang untung berarti aya proses aya cara. Lamun jalma tani tinang tuh hayang hasil. Tah lamun tani hayang hasil ulah sok ngandelkeun Allah. Cing teu mang usum halodo heg cebor tara nyebor da aya Allah. Jadi Allah teh tukang benerkeun cai. Anger manusia butuh proses. Ayeuna ibu gering, naon prosesna? Daek ka dokter, indit ka rumah sakit. Malahan maku salaki lamun ditoel teh pan rada ngamuk cicing horea mani. Nah hari ibu gering leos ka dokter da bujur teh nyampeurkeun sorangan ka dokter, bujur disampeurkeun ka dokter gejos ku dokter ditojos tuluy ditanya sabaraha pa dokter moal aya nu pangeunahna hirup iwal teh jadi dokter nya nempo bujurnya dibayar. Nu dagang hayang untung, tukang tani hayang hasil, nu gering hayang cager. Tah ieu judulna pangaosan. Aisyah benerna pangaosan hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Ecek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, tanya awak masing-masing. Lamun Allah nitipkeun ilmu ka awak urang sanggup moal. Da loba jelema harayang boga ilmu geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna. Ilmu nu mana nu hirup manusia jadi sombong dina kahirupanana. Boga ilmu teh kalah asa aing pang benerna, boga ilmu kalah asa aing pang hebatna, boga ilmu kalah asa aing pang nyana, boga ilmu kalah ka asa aing pang luhurna, nepi ka tara ngahargaan batur kanu bodoh, nya kudu kitu ai gara boga ilmu. Da ari ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah cahaya, tah ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Da kanyataan mah ilmu urang teh hirup anger poek wae. Da kabeh ieu teh nu hadir teh arapal ilmu tahajud. Sok da saha nu teu apal bab tahajud ngan ditoong tina kicep kieu mah da kicep bareuki hees. Da kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah, tapi naha fakir miskin diarantep, jompo teu boga imah diantep, cerecing handapun jembatan di mana atuh apalna kana ilmu teh geuning urang teh karek nyaho, karek apal can jadi amal. Ayeuna ibu lamun ditanya maruk teu apaleun ilmuna cicing Pak. Urang tanya, urang mah da yakin ieu ibu-ibu geus ngilmuan, matak urang mah moal ngilmuan. Ibu aing ngomongkeun batur dosa. Tuh geus apaleun. Ibu aing pepelotot ka salaki dosa. Ngagibah dosa. Nyarekan batur dosa.
ngupat si muat dosa nya cuk urang geus apaleun mukakeun kagorengan batur dosa tah ibu geus apal tinggal tanya awak sorangan nah teu eureun tuh resep cenah majarkeun geus apal eta teh dosa tapi naha urang hese eureun ternyata apal karek apal tapi can apal kumaha carana dina ngamalkeun matak ilmu teh karek apal can jadi amal matak nu ngaran hirup saha atuh jalma nu bakal kaoncoran ilmu hiji jawabanana qalbun salimun iwal teh jelema nu hate bersih bener cek MUI hate kedah dibersihkeun bener teh sabab jelema nu bersih hate mah bakal nampak ngan lamun jelema nu kotor hate jago bisa nampak komo geus ngarasa boga ku ilmu mengadenge ceramah kieu tadi kopiah geus eah-eahan ceramah kitu aing ge bisa atuh namun ini tah urang lain ku bengok maneh teh manusia mah kudu cicing dina alam kosong yen urang teh teu boga naon-naon nya boga naon ari urang ibu geulis pareto geulis teh pan aya nu mah geus leungit geulis dadatang kolot mana nu geulis teh baheula mah ieu teh bentang naranca ekek ayeuna mah teu ketit-ketit acan geus loba-loba matak urang teh geulis wae nu urang matak memeh ceramah punten ibu ulah gumeulis naha geus kolot mun aya budak ABG datang kuring sarangeo nana gerhana antep wajar gumulis ge da boga modal geulis ngora coba geus kolot sarangeo ustad jongklokkeun tuh ka balong teu mikir-mikir geus kolot centil keneh alah amburanya ada biasana mah ceramah teh nangtung ayeuna bari calik teh nyeri suku hah lamun nangtung bareuh atuh dicokor meni oke lah atuh ya sok atuh watir ya sok aduh sok ngarah teu kitu aja ngan moal cumendil teuing nya kieu we kunaon atau jos peso jadi ilmu teh al ilmu nur ilmu teh cahaya lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tah lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu tong lalajo ceramahna lalajoan mah kalakuanana da ceramah mah meunang kali-kaliku atuh ngomong di hade-hade ge cantang tu kalakuanana hade tah ieu ge tiung seperti kieu da cantang tu kalakuanana mah hadena da tiung nama ngaguyupuk tapi kana gosip pan rada beuki tiung gede ka salaki mah pan sok popolotot tiung bararadag tapi naha teu kaur batur nyeun kagorengan bibir urang gali ngomongkeun kagoreng patutan batur berarti tiung teh karek jadi budaya can nepi kana adat hatena well tuh bapak-bapak tembok bari belenyeh seuri teh teh nyiniran ka ibu teh da ceuk hatena mah kieu lebok-lebok kitu teh mata kasolehan manusia teh punten Pak lain kagambar dina bajuna kasolehan manusia lain dina gamisna kasolehan manusia lain dina tasbihna kasolehan manusia mah tah dina jero hatena nyumput moal bisa kaciri iwal ti ku jelema nu peka dina rasana eta teh lain pandangan kuring Syekh Abdul Qadir Jailani lamun mandang jelema ulah tina wujud tina bentuk tina jirim tina jenis tah tina hate rambut gondrong bukan pembohong kade pedah gondrong ulah diledek geuning eta hatena lain pembohong jujur dijas make dasi sepatu marahal jabatan luhur ari hak rakyat dikokod wae geuning si eta rapih jasna mah rapih dasina mah rapih sapatuna mah geuning eta hatena mah garong tuh innallaha la yangduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yangduru ila qulubikum yen Allah oge teu nempo dedeg pangadeg jirim jeung jinis tapi nu ku Allah deug ditilai qulubikum hate-hate araranjeun mata pek geradang danan urang teh lain sakadar dangdan beungeutna pek geradang dan jeung eusi hatena dari beungeut mah kieu keneh atuh kulit hideung hayang bodas gampang tinggal meuli skincare dan kudu sadar beungeut bodas punuk renge anger we ngaran geulis mah keuna ku robah tah nu moal bisa robah mah hate matak manusia mah jujur gumantung hate awak ngareneng da hatena mah cantang tuh lamun awak ngareneng hate teu ngareneng bubar ti deui ngocobrot ngomongkeun nu gigireun
abong jelema genut kuat bau keleknya tuh kade awak ngareneng ngan hate nu teu ngareneng mata hampura lain wujud lain bentuk lain jirim lain jenis lain tiung lain baju tah eusi hate nu sanyana ayeuna ieu di pangaosan di Tariung Hararade da ieu mah palsu kabeh ieu ieu teh nu hadir teh pakades palsu matak sagelis-gelisna ibu make make up make blush on sesengitan ongkoh aya kuring kabita sacongo buuk demi Allah teu kabita nah sabab kuring apal ieu mah palsu dan nu aslina ibu mah lain nu ieu nu mana nu di imah wayah kieu cing kieu teu dasar pan merengkel kameja ngalek-lek soek atuh dikegepan teh rada huak kieu bau kelek teh nu asli nama eta matak sagelis-gelisna ibu menampakkan diri hareupeun kuring teu kabita nana gerhana asli palsu teu kudu diomongkeun ku ibu abdi mah kuring we ngaku sorangan ieu teh palsu pelebah mana kuring palsuna ceramah jiga nu heueuh nyaah ka fakir nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah ibu mah karek lalajo ceramah kuring pancan lalajo bageurna kuring matak lamun ibu hayang apal bageurna kuring aslina kuring enteng naik panitia kaluhur sae ceramah teh kedah kitu yen urang teh kudu nyaah ka fakir miskin salira mah lain bereun cing teh lain urang mah da mobil boga sawah boga imah ge boga atuh lain bereun lain tak ieu mah kieu we amplop moal dibikeun cing teh naha mah jeung moal dibikeun pan ceuk salira kudu nyaah ka fakir miskin pan salira mah lain bereun geus we supaya tepat kana sasaran ieu amplop urang bagikeun ka fakir miskin kumaha ceuk kuring lain tata dina telepon atuh hanas datang tuh teh memete nu lalajo palsu nepi ka nu ngomong ge palsu saha atuh aslina tuh nu baleunghar ge demi Allah palsu beh tengah ngap udah makan nu beunghar palsu nu beunghar gaul jeung jelema nu leuwih deuk ngeunah kumaha jadi jelema beunghar lamun hirup ngabanding-banding jeung kabeungharan batu imah hiji hayang dua pan sertifikat tak kabangkeun da kapanasan batur geus dua meuli nyieun imah dua mobil hiji hayang dua BPKB anak kabangkeun heueuh hareupeun batur mah gaya imah dua mobil dua toong eusi sirah ngebul tiap bulan setoran wungkul mata awel jadi mana atuh nu aslina teh saha urang teh geuning dalamun dipesek mah urang teh saha urang teh aslina teh saha ibu maka jawabanana hamba Allah tah nu disebut urang teh nu disebut manusia teh hamba Allah ngahambakeun diri ka Gusti heunaha bener urang geus ngahambakeun diri ka Gusti Allah geuning kanyataan mah acan lain ngahambakeun ka Allah kadang-kadang ngahamba kana nafsu kadang-kadang ngahamba karena dunya nepi ka adi jeung lajeg parasea naha mikiran dunya kolot nu geus eueuh geuning eta hamba dunya lain hamba Allah tah ieu oge ieu ge kuring ge matak jawaban hamba Allah mah innallaha ma'ana hirupna geus bareng jeung Allah ieu pangaosan loba kieu naha jeung Allah cantang tuh isuk aya deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin tejamaah nepi ka ronghok nepi ka ditu tah geus kajawab berarti ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok ayeuna kuring nana gerhana ceramah nah jeung Allah ulah wara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal tuh awakna pengajian hatena mah suudon dipikir-pikir eueuh nu balik jelema hiji oge ibu teh ngulem acan mayar acan nah geus nangtukeun moal datang pan eta teh doraka gede teh innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah lamun jalma hirupna bareng jeung Allah da jelema salat ke can tangtu jeung Allah maca Quran can tangtu jeung Allah maca shalawat can tangtu jeung Allah ka masjid ke can tangtu jeung Allah acan Pak lamun ibu jeung bapak hayang lalajo jelema nu bareng jeung Allah ibadahna nyumput teu hayang ditempo batur ibadah nyumput teu hayang dibeja-beja ka batur ibadah nyumput leungit tina ria geuning teu saeutik bubar ti masjid melak cangkeng dina kelek asa aing pang masjidna berarti nu kitu ibadahna lain jeung Allah tapi jeung ujub ngaranna weh keprok bari maranehanana nu kitu teh maca Quran lamun ibu hayang apal maca Quran jeung Allah lekoh maca Quran alus kudu
makharijul hurufna sing bener, panjang pondokna sing hade alus kudu makharijul huruf sing hade teh lekoh maca Quran kudu ngan kudu barang jeung Allah. Kumaha barang jeung Allah? Lekoh maca Quran kudu lekoh budi jeung basa, ulah lekoh maca Quran tapi lekoh ngaledek batur ngahina baturna di mana letak Quran nu saenyana. Wow. Ku ceramah kieu mah saan teu kasiniran paduli welkeun bukan paralsu Pak, urang teh paralsu. Innallaha ma'ana, hirup bareng jeung Allah, jelema salat nah jeung Allah cantang tuh. Mana bukti eta bubar salat, mulak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna, poporongos ka batur sarolat atuh euy. Nyieun masjid tamuh teuing ngeusi antara kos pasaran, teu sadar manehna ge pernah ngeluud. Sing tari mang daek ti bareto ka masjid. Teu cenah karek saminggu. Ai ka masjid karek saminggu gerasa ai popolotot pepedengkeun ti bareto na panatik teh bebeaka. Jalma nu panatik mah ibarat jekelan bal dibaledogeun kana temok cantang tu hancur tapi bal balik deui ka awak sorangan. Matak jalma nu panatik mah hampura dilalajuan ku batur hayang nyaho aing anakna, hayang nyaho aing incuna. Sedengkeun manusia teh tempo tuh dapuran awi Pak, teu pernah lempeng kabeh nu bengkok ge pasti terjadi. Matak tong sok ngomongkeun anak batur bisi anak urang leuwih kacau batan batur. Genah ai ceramah kieu teh loba nu ungeuk demi Allah tah. Teuing naon teh teuing kasiniran teuing manehna sok kitu. Dapuran awi teh telempeng kabeh nu bengkok ge pasti bakal terjadi. Urang lalajo bengkokna batur, urang lalajo salahna batur, urang lalajo kateu eceregan batur. Teu sadar anak urang kade bisi leuwih teu ecereug batan batur. Matak tong sok ngomongkeun kagorengan batur bisi kagorenganana nyampak di awak urang sorangan. Genah ya ceramah kalemnya mengpeng suku terpate nyeri ya. Amun sarangeo cicing nini cicing. Mun budak ngora mah sarangeo edeuk, aya nini mah sarangeu. Tuh balong lega. Innallaha ma'ana. Jelema tahajud cantang tu jeung Allah Pak. Matak hirup jalma bareng jeung Allah mah bakal niron karena sifatna sifat Gusti Allah. Geus katiron acan sifat Allah ku awak urang. Sedengkeun Allah teh kul huwallahu ahad, Allah teh ngan sahiji, berarti moal aya nu maha sampurna iwal ti Allah. Ari urang deuk niron kasalian ti Allah, nah aya nu sampurna salian ti Allah da eueuh atuh. Niron iblis, pan iblis mah sombong, adigung, geuleuhan, rujitan, cuaan, ngewaan. Nah ari urang ngomong hamba Allah tapi nah dina hate geuleuh ngewa ka batur, berarti tinggal guguru, tinggal tanya, ari urang hamba Allah, hamba iblis. Aduh, dari hamba Allah mah ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawir, ya Gopar, ya Kohar, ya Wahab, ya Rojak, ya Patah. Tiron geura sok sifat Allah nu eta, nyaahan, asihan, dedeuhan, asa kampura. Tuh sagelo-gelona urang sateu balik-balikna urang asal tobat ku Allah dihapus dosana. Saha eta? Allah, berarti Allah teu dendaman. Coba ieu. Lamun urang Pak dendaman dina hirup, saha nu rek dituturkeun dina hirup. Sedengkeun Allah teh ngan hiji-hijina, Allah teh ahad ngan hiji, kul huwallahu ahad. Jadi lamun urang neangan deui sifat nu lain berarti geus mangeran dua rupa. Jadi musyrik teh ulah diterangkeun ngukus wae atuh kali-kali manu kitu ngarah paham kabeh. Tah lamun deuk niron kana sifat Allah nyaahan, asihan, dedeuhan, asa kampura. Isuk nolol budak tatangga dagang comro nontot leho meuli moal. Nama gejeng moal. Berarti ibu mah lalajo leho lain nempo comro. Jadi urang mah karek lalajo leho batur teu apal pan ibu teh baheula teh pernah budak, pan ibu mah leuwih parah nyalehoannya tina ceuli. Keun ngahaja ngarahkeun barang dahar. Budak tetangga dagang comro nontot leho cek ibu moal meuli, berarti ibu mah lalajo leho lain nempo comro, padahal comro disuhun lehona iru. Jauh ibu jarakna ge ti dieu nepi ka dieu. Dalamun ibu deuk nyaritakeun Rahman Rahim, Maha Welas Maha Asih Allah, tak urang ge kudu niron kana sifat nyaah jeung asihna. Karunya teuing eta budak dagang comro nontot leho da moal payu ceuk hate, kumaha lamun anak urang, kumaha lamun incu urang, kumaha lamun dulur urang tibatan payu ngadon dihina. Geroan ku ibu ka dieu jang emak mah teu hayang comro ngan eta we kabita ku polo. Gebro duit 10.000 sing sering kenjang di balong emak keur parab nila.
sebreng-sebreng dikeluarkan diburuhan 10.000 payu comrona lantaran leungit lehona itulah nu disebut rohman Pak kartos ieu teh nah nu disebut rohman teh eta nyaa geuleuh atuh dah Rohim Malik Kudus teh pan suci lamun kudus suci Allah maha suci berarti hate urang kudu geus meujeuh niron kana kasucian Allah sing bersih hate teh matak naon hartina gamis ngangsar tasbih dicekelan ari hate rudet aduh rudet hate teh batur nyeun gedong nyeri hulu batur meuli motor atug angen batur meuli mobil muntaber batur meuli sawah ka rumah sakit batur meuli mobil modar berarti ya cucungik hatena kotor nah apan kahirupan mah geus aya nu ngatur Allah taala 10 jelema 10 takdirna pakades ditakdirkeun jadi kades kuring ditakdirkeun jadi penceramah geus we urang cicing dina bagian masing-masing tong riweuh da nya ge pakades di kopiah moal aya nu ngulem ceramah moal atuh sikalah kumaha ge komo lamun isuk pakades digamis bari diudang mah tasbih dicekelan kumaha ceuk ibu alhamdulillah pakades anyar tobat tuh tapi pan aing ngaran-ngaran ku takdir mah nana gerhana da ti bareto kieu ibu asli teu robah kieu we heuh geuning aya ditakdirkeun ku Allah jadi penceramah mah ieu teh katilu kali ka dieu teh malahan sa Jawa Barat mah kakurilingan ku kuring teh nah takdirna 1000 jelema ngahalangan ka pakades ulah pernah jadi kades kun payakun pakades kudu jadi nu 1000 ngadon gering pikir nah mikiran takdir batur teu sadar kana takdir dirina 1000 jelema ngahalangan kuring ulah jadi penceramah ai ceuk Allah kudu jadi penceramah nu 1000 ngadon lungse pahirupna nah mikiran takdir batur bari takdir mana lagi teu nyahoeun nah ari urang sok riweuh mata kunci kahirupan manusia punten hate lamun hate jelema alus dititipan ku harta bandungan jelku ibu lamun jelema hatena alus ku Allah dititipan harta bakal bager yatim katulung miskin kabantu jompo dipanggieunkeun imah naha harta cicing di jelema nu alus hate lamun harta cicing di jelema nu kotor hate beuki loba hartana beuki adigung hirupna boga kongkorong 5 gram ge kuat jiga 5 kilo dongko malahan palebah pangaosan gitu keur sia eta mah ajang pamer pangaboga gulang teh duanana dipake kenca katuhu atau aya kitu-kituan we sia eta mah jiga nu ayan hirupna teh malahan mah oh ya ge pan anting dipanjangan dah hayang kadeuleu singlidkeun tiung teh eta teh saha eta teh nu ceramah teh saha padahal mah nemongkeun ieu aing ge nyaho aral da jelema kitu patut teh nanaonan buat kikituan padahal rumus kahirupan mah tetep ibu jeung kuring bakal maot saalus-alusna baju ibu keukeuh bakal diganti ku boeh warna bodas geraragrageun baju nu ieu geraragrageun kebesaran anu ieu gerapurageun baju nu ieu anger maot mah Pak boeh warna bodas nu bakal dibawa tuh matak kudus ai kudus teh suci ai suci teh bodas matak nabi mah paling resep karena baju bodas gambaran filosofi kahirupan hate anu eusina ilmu cicing di jelema nu alus hate beuki luhur ilmu beuki tawado hirupna teh asli Pak lamun jelema alus hate boga ilmu tawado ai ngaran-ngaran jelema tawado boro-boro kakolot budak leutik dihargaan budak leutik umur 2 tahun 3 tahun budak teu apal Quran teu apal hadis salat tara pengajian henteu budak mah tapi naha budak pasea jeung budak tetangga sajam 5 menit pakaleng-kaleng coba ieu tah nu geus karolot Quran dibaraca hadis diaraji salat lalekat pengajian osok tapi naha boro-boro dijoreng jeung dulur boro-boro teu akur jeung tetangga ibu keheul we ka salaki punten saminggu teu diolok ku duit mah hese cager padahal Quran dibuka hadis diaji jadi Quran teh karek samet letahna can katempo dina akhlak nu sanyana nah ari budak teu apal Quran tapi katempo akhlakna sabab budak dijamin Allah yuladu alal fitrah aya kasucian dina jiwana tuh anger nu mahal mah suci jiwa Pak aduh lain teh gararanah ceramah teh ungeuk-ungeuk kan kasiniran atawa kumaha dulit teh kira-kira kasiniran teu kuat bisi panas mantog ka ditu yuladu alal fitrah kasucian jiwa
matak lamun urang disebut palsu saha aslina innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah sifat dek niron kana sifat Allah kahayang ge kahayangna Gusti sok kahayang ibu wayah kieu naon hees kahayang kuring wayah kieu lain kudu ngocobrot di lemur batur sare we lalajo versi bari moyodok 2 hiji pan beuh lo oleh bapak-bapak tuh oh ceruk versi teu balik entong tarimakeun dek menang dek eleh ge nah pelajaran hirup itu teh persib 2 hiji ayeuna bapak jug init kejalak harupat mengbal jug aya keur najong eueuh keur lumpat jadi hirup manusia mah keukeuh tong loba ngomentar kasalahan batur awak urang ge boga kasalahan anu sarupa jeung batur ngeunah teu batur lamun digeunggeurekeun ku urang teu ngeunah urang ge moal ngeunah lamun digeunggeurekeun ku batur weh ieu mah da kitu kana saban geureuh teh yey abung manehna geus ka masjid kana teu ka masjid kok jeding-jeding we yey tong sok kitu da manusia mah boga waktu masing-masing nana gerhana ge ayeuna can di kopiah kalem geus waktuna daekeun mah nu sameter ku aing dipake tah ayeuna Pak RT tenang Pak RT tong panas ku jadi kades entong geus waktuna mah tingali gampangeun Allah mah pikeun ngajadikeun kades Pak Kades dek jadi dewan entengen teu kudu riweuh alur Allah mah enteng teu kudu loba iklan ceuk manusia iklan Allah leuwih sampurna batan iklanna manusia arari teuing nya kitu tah mata kahayang kudu kahayang Allah da urang mah paingan jadi jangar hulu dan nu diguguna kahayang diri hajat nyunatan pira nyunatan leos saya ka dokter 750 boga 1,5 juta ge mencit hayam bakakak ngariung tatangga dekul barang dahar dina raraga naon ieu teh nyepitan pun anak beres geuning aya dangdut tah wayahna da malaikat teu joget berarti dangdut mah geus kahayang diri eta geuning bajidor kahayang diri nu beunghar pek bae teh teuing anggap we ngahibur rakyat keur nu beunghar ngan lamun jelema anu kokoro mah tong sok maksakeun maneh ieu mah dangdut tabuh bajidor tabuh anyuk ka hutang kewe cenah sugan bubar hajat kabayar ternyata 2 poe jebleh di masjid pas ditanya cinta kunaon kamari jogetna bajidor ayeuna jebleh kieu cenah geuning takdir Allah tuh Allah dituding takdir Allah lain takdir Allah lebok kahayang nya nu matek jadi jangar hirup teh kahayang mata hirup tong lempang dina kahayang tong cicing dina sifat mung saujratna ti parengran tinggal narima beres nana gerhana rek payu ceramah pek henteu kajeun bae dek payu pek dina henteu bae dek viral pek dina henteu teu nanaon maruk ngeunah jadi jelema viral beger ge hese nu viral talung keneh Pak Kades we ulin ka Cimaung mawa awewe dibonceng moal anu panggih moal anu wawuh Pak Kades aman asal di helm ngan lamun panggih jeung urang mah dihongkeun jangkrik bos moal teh kitu sedangkan kuring dilalajoan ku sararea heuda viral teh pancek batur dilalajoan ngabonceng awewe jugujrud salah lemur aduh ustadna gerhana nu na TikTok ngabonceng awewe na kudu doma imeh da urang ge lalaki normal atuh menikah yey matak ceuk saha matak nu ngaran hirup mah ujian kabehanana ge demi Allah Pak nu ngaran hirup mah ujian Ustad teu payu diuji ku teu payuna Ustad payu ge diuji ku payuna da teu saeutik Ustad payu jadi saromong ku payuna so aing payu hirup teh yai geuleuh aing mah da anu teu payu cicing tong riweuh lamun Ustad teu payu geus cicing tong riweuh tarimakeun kana kulakan bagian hirupna setiap manusia boga takdir sewang-sewangan setiap masa ada orangnya setiap orang ada masanya ayeuna Pak Kades jadi kades teh can tangtu 10 tahun nu bakal datang buat jadi camat teu nyaho mata geus tong sok lalajo teuing batur panon teh geus mun bisa mah peureum keur batur beuntak keur diri peureum kana kalakuan batur beuntak kana kagorengan diri sangkan urang ngomean kahirupan pribadi lain duk ngomean kahirupan batur teuing kunaon wel bari maranehanana nu kitu teh haben we wel lain malikir mah teh kahayang ge kudu kahayang Gusti akur teu kahayang urang jeung kahayang Allah beuh akur palebah mana kahayang Allah dina Quran afdhalu salat fi awal waqtiha utamana salat di awal waktu ceuk Allah kahayang Allah coba urang da merek kieu mah atuh subuh kabareurangan lohor keasaran
asar ka magriban, magrib ka isaan, palebah isya teh pan kaheesan. Geuning nu matak nyilakakeun teh hampura lain kahayang Allah, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kahayang Allah mah jalana lempeng, kahayang urang mah jalana bengkok. Matak jelema sok loba neangan nu bengkok ngagugu kana hawa nafsuna. Coba kahayang Allah simpel hirup, tinggal nampak. Awak genut tanpa tong stres. Ieu mah genut teh salah stres. Ini ke kantor desa senam 2 tahun. Ngarah naon cinta ibu? Ngarah langsing. 2 tahun senam dalin langsing kalau kabeuki meber atuh. Nah, beres senam teh pan goyobo, comro, misro, liliwetan ongko, toong salakinya bengek teh bese, begung ongko, mikiran hutang urut baso. Matak geus we tarima. Kulit hideung tampa baik daripada dikieukeun jadi belang. Geus tampa dan kege bakal aya lalaki nu resep kana hideungna. Sing teh mang nakal jeung hideung genah. Nama geje genah, bangsat kita tulus. Sing tanaon urusan bangsat jeung hideung, lampu pareum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadon seuri, pugu bangsat ngagajeleng, naha asa disapeurkeun huntu eueuh beungeut tah. Aya hikmah geuning eta hareupeun Allah. Matak geus hirup mah tinggal narima. Bulu panon geus ponok diciptakeun ku Allah teh bulu panon teh ponok, naha ngarah teu riweuh. Pan ngeunah ponok ieu mah kucap-kicep teh hampang tuh. Kaum ibu-ibu tara narima meuli 300.000 luk-luk dipanjangan atau nempo urang teh kuat jiga nu berat kicep balik ti dieu marah balik ti dieu marah motor gelebug angin badag atuh nilep bulu panda palsu apan ti kusruk kana solokan kakara sadar ya Allah lain Allah dudut bulu panon gerasa nama kieu jeung ngariweuh-riweuh diri ibu lalajo orok ti orok nepi ka dewasa, ti dewasa nepi ka nini aya teu halis manjangan. Allah tapi naha kadang-kadang orang mikiran halis nepi ka stres. Krok ganti ku patlot. Balik ti deui rungsing, naha leungit hiji. Malahan budak SD careuri kelas 2 cinta kunaon kasep magejeng ogo patlot ku si mamah peuting gitu. Begitu. Nya cekuring matak jalma nu senang, jalma nu genah, jalma nu loba pikiran, iwal ti jalma nu narima kana kanyataan kodo jeung kodar pangeran. Moal bisa protes, Pak. Moal. Situ percaya Bapak MUI protes ku sararea, geus euy tong jadi MUI, moal bisa. Pak Deddy Mulyadi jadi gubernur, protes ku sararea, moal bisa. Tinggal nampak, tinggal narima. Bener? Dari kahayang jeung keputusan Allah mah beda. Kahayang ibu mapan kahayang ibu boga salah kitu nya kasep bari beunghar ai jadi pan jeung nu petot tarima we da Allah teh mah uninga kana kaayaan hate ibu lamun ibu dibere kasep jeung beunghar kuring yakin moal sanggup kasep beunghar hiji galak timuru 2 WA loba dipariksa telat balik bakal dicarekan naha kasep beunghar sieun dipaok batur coba jeung nu petot deuk balik heug teu kajeun aya nilai ketenangan hate bener matak bilih ibu gaduh caroge petot kukut piara paraban etang-etang gaduh marmot lah sabab Allah deuk mere ketenangan teh lain ku cara urang tapi ku carana Gusti tinggal nampak nama ge jeung riweuh-riweuh teuing jeung nu kasep bari beunghar coba init kamo meuli tiung denai baju denai HP Oppo kurumuy budak parawan bari geulis ragrag lipstikna dicokot ku salaki ibu neng ieu lipstik kumaha ceuk si neng nuhun bapak kumaha ceuk bapak sami-sami dadu ngajang ngilek atuh pamajikan mah bade bakso mercon sami mah bade tiung sami mah bade ngagaleuh kaos kaki sami talamun di dieu aya ibu-ibu nu kitu ibu teh hideng henteu. Nah tina kalimat sami-sami jadi pasea amek Pak pedah lipstikna dicokot dibikeun kanu geulis ibu teh lain kudu kitu nya cekuring coba jeung nu petot boro-boro lipstikna deuk diudag ka imahna jor kawin jeung itu geus bosan aing jeung maneh eudek nu leuwih jero sok di dieu teh aya Pak Kades ampura Pak Kades pan kamari teh nyalon teuing 2 teuing 3 aya nu eleh aya nu meunang pan gitu
Sebenarnya hareupeun Allah mah Pak nu eleh bisa menang, nu menang bisa eleh. Cicing heula ulah kawel-welan aya teu ngarti teh. Di dieu teh aya calon tilu kades nyaralon, nu menang hiji, nu dua eleh. Sebenarnya hareupeun Allah mah nu eleh bisa menang, nu menang bisa eleh. Ieu mah dunya, hukum dunya mah enteng teuing, tuh hukum akhirat nu bangga mah. Ibu tagih janji ka Pak Kades anu eleh, hei Pak Kades, basa kamari kampanye boga janji ti anu pikajet, bayar, kumaha cek Kades nu eleh, apaan keok, geus weh. Tapi sabalikna ke Kades anu jadi, lamun kampanye ti anu pikajet, lamun bisa mayar hutang janjina menang dunya bahagia di akhirat, ngan lamun teu bisa dunan karena janjina karek sebatas menang dunya tapi eleh di akhirat. Mata cekuringnya nges Pak Kades jadi teh rasikona, takdirna, kahayangna, amalna, ibadahna menges tinggal doakeun. Ieu mah nu teu nu eleh teh ngadon riweuh. Meureunna dudukun. Teu kudu kitu, Bro. Kahartos ya. Piraku kudu nepi ka jeung akar-akarna ceramah teh atuh da. Sadil atuh. Geus tong sok lalajo nu batur. Kahayang kudu kahayang Allah, kaputusan ge kudu kaputusan Gusti. Neng kamari putus jeung kabogoh bae atuh. Untung keur bobogohan putus, untung coba geus rumah tangga putus. Pan wirang. Budak geus melenung na jero beuteung, salakina eueuh pan capek aya kitu mah keur bobogohan putus bae we. Pan penting ieu ge sinyal kuat. Kabogoh neng nu leungit, penting ieu pan datang na gerhana. Tuh. Pan kamari mah kabogohna Karang Taruna pan lewat. Jadi aya unsur, aya tujuan, aya visi misi Allah nu disumputkeun, tinggal urang bisa ngorehna, tinggal urang bisa mukana. Kunaon hirup sangsara, alah make jeung kunaon bagja hirup sangsara. Kunaon hirup beunghar ujian. Percuma beunghar lamun yatim teu ditulungan, percuma gedong gede lamun jompo teu dipanggieunkeun imah, percuma mobil harerang tapi naha nu miskin teu dibantuan, percuma jabatan lohor ai rakyat loba nu sangsara. Ujian berat Pak, coba nu sangsara, aduh. Nu sangsara mah asal narimakeun kana kasangsaraan jongjon hirup. Sok ngacung di dieu aya nu teu sangsara, aya nu sangsara, emak cenah Asep sabaraha tahun 80 tahun ongkos sangsara geuning nepi kana 80. Jadi aya nu poho urang teu bersyukur sebenarnya. Ya, nu sangsara mah panyakitna ge bisul beunyer, sariawan, kitu kotome geus. Coba nu balunghar jantung, darah tinggi, kolesterol, wah beak eta. Nah duitna kudu gede ka dokter, nya heueuh da beunghar sia teh. Aya nu miskin mah da Allah ge mah uning takaranana atuh dibere panyakit nu mahal-mahal deuk ti mana biayana, mata kitu diberena. Ngan araraneh nu beunghar di urang mah gedong boga, sawah boga, budak sakola, gaji gede, aya kana BLT hayang sia teh. Amit-amit ya Allah. Ibu reret Pak Kades palebah ieu pisan nu satuju kana kalimat kuring tah. Da hate ceuk Pak Kades mah kieu lebok cenah. Beunghar geus, gedong boga, sawah boga, budak sakola, dahar 3 kali. Make jeung hayang BLT ngerakeun teh. Munafik teh nu kitu tah. Ari ka Allah minta beunghar geus dibere beunghar tara ngaku hareupeun nagara. Malahan lamun teu kabere teh RT dicarekan RT gelo RW edan gitu. Situ kunaon nyarekan RT batur menang BLT aing henteu. Emak mah gedong boga, sawah boga ganeng sia teh ustad fanatik ngadon nyarekan euy. Dalamun bener-bener jelema ngaku ka Allah beungharna dahar 3 kali, baju gonta-ganti, budak sakola kabiayaan, imah baroga, kasur arempuk, kasur empuk. Simut weteuh tol weh BLT datang moal Kades moal narima. Emak mah deuk bersyukur ka Allah Ta'ala ieu duit sagede kieu bisi aya ngaran emak kacantumkeun keun bae antep we ngaran emak nama ngan pangmikeunkeun kanu hakna tuh yatim tuh miskin tah eta beunghar nu saenyana. Ya nya ge keprok eueuh nu kieu urang mah asli Pak ditempetin pamunten Pak Kades itu kejiwaan main psikologis ketika abdi ngomong gitu Pak Kades eta teh tanda tah eta pisan gitu teh
Coba lamun sangsara narima kana kasangsaraan moal panasan, nu sangsara narima kana kasangsaraan moal panasan, nu sangsara teu narima kana kasangsaraan capek Pak nya sangsara nyari riweuh. Batur beunghar moal teu nuyul. Batur loba duit aing ge nyaho dudukun nanaonan mending ge hate balik deui kana kunci hate sing bersih urang sangsara aya kaunggulan jelema nu sangsara gede hareupeun Allah pahalana jelema sangsara boga duit 10.000 nyumbang ka masjid 5.000 satengahna harta geus disumbangkeun 10.000 dibikeun 5.000 satengahna harta disumbangkeun. Pertanyaan kanu beunghar mun boga duit 500 juta sanggup teu mere 250 juta tah didinya paletak matak hampura nu kudu ku urang dihargaan lain harta jeung bandana tapi tah amal dina pagaweanana. Jeung nu sangsara mah teu keung ku bangsat teu. Pak Kades samutan bapak-bapak ibu-ibu yen di urang teh ayeuna teh keur merebak usum garong kumaha ceuk nu beunghar sae Pak Kades kedah ngarona Pak Kades ceuk nu beunghar kumaha ceuk nu miskin teu arari ngarona. Nah cing teh mang mu ngarona teu gablek paokeun nu ngeunah teh nu baleunghar wungkul tamatak nu beunghar teh kudu ngarti lamun nu sangsara ngarona bayar ku nu beunghar atuh. Lain aya harta manehna hayang dijaga ku nu sangsara nu sangsara darah tinggi diarantep tos nu weureu hirup teh ting pan lumayan anu sangsara ngarona mah nya nu beunghar mayar mah pan lumayan teu digawe beurang-beurang ge minimal keur dahar aya ti nu beunghar ieu mah aya harta manehna hayang dijaga anu ku nu sangsara kitu geuleuh aing mah. Ieu teh ceramah kieu teh faktual Pak, fakta berbicara. Urang mah geus moal ngahayal lieur ngahayal mending nu kieu we ceramah teh nu ungeuk sararea nya heueuh nya. Da moal mungkin disebut jelema beunghar tanpa hirup si miskin matak nu miskin mah jasana gede aya nu maot pangheulana nyokot pacul si miskin nitipkeun diri nu miskin aya nu maot pangheulana nyokot pasaran si miskin aya nu maot pangheulana nyieun kuburan si miskin palebat tahlilan ge si miskin pangnagogna si miskin matak lamun di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin punten nya ieu malin mah patahan goreng kali-kali nu miskin dendam warah nu beunghar teh maot si eta bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan. Manusia mah butuh ku batur matak ulah coba-coba goreng jeung batur. Naon alasan urang kudu goreng jeung batur? Peda batur nyieun gedong urang acan tuluy amek eta mah panas ngaranna. Peda batur boga mobil urang acan tuluy keheul eta mah sirik ngaranna. Jelema nu panasan jelema nu sirik punten keur bunuh diri dina dirina. Eta geus sing bebas hate teh. Heuh bener ya teh. Keheul atuh da nya. Geus narimakeun tong riweuh eta tuh da barang dahar eueuh deungeunna beah nu penting mah asupna beuteung da loba deungeunna loba tapi mah kambuh mah kalah ongkek geuning ai kitu mah nu sangsara pan boro-boro mah naha da si eta mah nu aya dihakan tuluy atuh aya jonge jotang bebodotan pucuk sintrong leunca takokak wah digares we nah ada kuat jagjag atuh awakna nu sangsara mah ngarokona ge teu puguh merek Marlboro Black nu urang ludes anu Kades Sampurna Mil beak anu MUI Jis Amsu eueuh heukeun bae jag-jag we coba nu beunghar mah deuk dahar wae mikir restoran mana budget sabaraha deungeunna eudeup jeung naon can dahar geus mikir tah tina pola pikir eta panyakit bakal datang. Coba nu miskin paingan jarag-jag nu aya na meja kajeun angeun kacang buyatak dileg-leg we teu loba mikir Pak da jelema nu loba mikir mah so pinter tuh nya matak bisi di dia aya jalma nu sangsara geus mak tumarima selesai jakat saeutik paduli da Allah merena leutik ngan lamun nu beunghar dibere gede tuluy leutik na teh era lur matak rumus cek Imam Syafi'i lamun hayang babari milik kudu babari mikeun milik catat lamun hayang babari milik kudu babari mikeun lamun cek urang Sunda mah tong nyiwit mun mung diciwit tong ngahina mun mung dihina tong ngaledek mun mung diledek tong nuding mun mung dituding. Lamun ibu pernah dihina batur entong nyalahkeun nu ngahina jawab dina awak ibu boa-boa urang baheula pernah ngahina batur nepi ka ayeuna bijil hukuman eukeur urang kitu atuh kunaon dada ceurik hoyong uih bae atuh ibu karunya sok juk sok uih karunya ibu teh daripada ceurikeun bae sok isuk we pangaos nanyakeun deui
kumaha kitu penting nerangkeun naon wae sok we karunya ibu tunuh meureun watir sok cicing ulah digenggereukeun karunya sok wiyo sok pasian jalan bade wih ngan meureun era di jalannya kalau bade ditanya nah cenah maneh balik pangheulana budak ogo bari geus jempe budak nama teh bilih bade wih sok asli sok abdi mah tara maksa jamaah tara da sahanana gerhana tanpa jamaah sok jamaah eueuh na kuring dek ngomong jeung temok batak abdi mah jamaah dek balik juk dek gagayem pek dek hees mangga abdi bebas jeung abdi mah Pak nah da teu rugi anger dibayar urang dek jamaah sare dek kumaha ge dek jamaah geuleuh dek ngewa ge anger meunang ya nya batak enjoy we urang moal aya nu pang enjoy enjoy hirup kalem we sok atuh pepene heula atuh karunya tah gitu antep cenah nyawa HP sok nyawa HP jang sok aduh power tuh jadi ternyata ulah legeg hirup teh tong sombong dah hirup mah ukur disebut batur hirup teh Bu nana gerhana saha ibu nana gerhana teh tuh baca mana tah eta mah keur can gering eta mah mentak ajeg kade ulah nu moto keur kieu tah keur nyeri suku belah dieu tah ieu mah keur alus eta mah leumpangna tah ieu nana gerhana aya tulisan UST ustad urangna sorangan mah disebut ustad ge emu kunaon kuring mung disebut ustad sieun teu akur jeung gawe hanas disebut ustad ai pagawean geuleuh rujit cua ngewa ka batur saha nu nurunkeun sifat kitu da lain sifat Allah nu kitu geuleuh cua ngewa ka batur punten punten iblis teh ahli ibadah iblis teh deket jeung Allah tapi nah iblis teh jadi kakasih Allah lantaran sombongna matak jelema nu ngewa ka batur geus nembongkeun sifat asa aing pang benerna Pak sombong disebutna well ayeuna ustad ukur disebut da ustad dalam dibawakan tugasna mah hoream pan ustad mah tugasna ge warasatul anbiya pewaris para nabi aya nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun nana gerhana cenah ustad penta jamna dibikeun moal 2 kali suudona geus moal ecreug ieu pangaosan mending baralik ka ditu ieu teh jebakan cek kuring jam kuring dibikeun moal cek ibu oke ayeuna balik kana awak ibu lamun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring deuk dibikeun moal ulah sok lalajono batur geuning kalakuan sorangan ge sarua eta jadi sesama jelema pedit tong saling mendahului matak ternyata disebut ustad teh karek disebut batur bener di luhur teh aya pejabat tah geus rada deukeut euy di luhur teh aya pejabat cek saha disebut pejabat cek rakyat jadi pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucunguk eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal heuh matakna lain rakyat kudu hormat ka pejabat tapi pejabat kudu hormat ka rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat mah teu butuh janji rakyat mah butuh bukti rakyat mah teu butuh waos nyorostos nu penting mah aya buktos ulah demi rakyat sejahtera rakyat waduk nu gelo rakyat nu mana nu geus sejahtera ku bubung maneh nu puguh mah sia sorangan nu sejahtera aral aing mah takanu kitu patut eta apaan ibu kayaknya ho pidato nu kitu mah saha insyaallah lamun janten bakal sejahtera teu hararayang ngadenge pidato haben we eta insyaallah kumaha ikeur hayang atrok-atrokan janela ge nepi ka truk-truk abdi calon nepi ka ibu karek hudang subuh ge geus mangian amplop handapeun panto pan nepi ka urang apa kanu kitu-kitu nanya nama jeung apa pelaku bari tos nganter-nganter nu kitu demi rakyat nyaah ka rakyat waradul bungkul jeung da rakyat mah teu ngawakilkeun ditah joget nah atuh bebengok maneh bet jaroget teh jadi mah jaroget kabeh nepi ka jeung gedung-gedung DPR jaroget eta teh Pak oh dieuneuk-euneuk pagerna asa teu boga kira-kira jabatan boga harta loba
mana buktinya karya teh sing era nepi ka jam 11 M jamna 11 M coba 11 M bikin ka urang dieu jalan kabupaten moal ruksak moal dai rakyat aya nu mah teu apaleun jalan nu mana nu ruksak pokona mah kades nu jadi sasaran pan jalan teh aya jalan desa aya jalan kabupaten aya jalan provinsi tunu di ditu provinsi malah lemes jalan desa nya desa bagianana jalan kabupatennya bupati bagianana mata Pak Kades teu boga hak ngomean jalan kabupaten nah bupati Kang DS bagianana kitu atuh sing rada ngarti atuh lain haben we eta mah jalan raja teh Kades teh ocrog moal bisa naon-naon Pak Kades ge nying hareupan jalan kabupaten mah moal da eta mah hak prerogatif Kabupaten Bandung. Atuh Pak Kades teh asa dibela deui teh. Urang mah yakin ke di tukang ieu cenah 2,5 cenah. Urang boga jabatan teh ukur disebut tah jabatan teh pamere rakyat Pak. Matak pejabat teh sing nyaraa atuh karet lain ngecedok we di luhur manehna mah batuk saeutik ka Singapura da bari ulin. Coba rakyat boga BPJS ge loba ditolak ku rumah sakit, paribasa eueuh ruangan nya ka mana atuh ruangan teh nepi ka eueuh wae. Pedah rakyat miskin, pedah rakyat tegablek senal capit, tong kitu atuh oi. Sadio atuh da. Nepi kasok aya rumah sakit tega keur orokan bari can mayar, budakna ku dibawa balik, bari bali digugulung keneh, teu nguteuk jelema teh. Geuleuh. Tapi moal mungkin terjadi hal gitu geus didorong ku sararea rumah sakit tidak boleh aya nu nolak pasien sanajan teu mawa duit asli tah rumah sakit tidak boleh mulangkeun pasien sanajan can dibae mulangkeun pasien teu meunang nahan pasien sanajan can dibayar tinggal nelepon dinas sosial kitu numutkeun gubernur anyar Pak Dedi Mulyadi aduh huhuy mau ke jeung bapak aing bapak iceu mah ahdi ngaranna ge mau ke jeung bapak aing nya hirup teh ukur disebut bener naon dipikalege sok naon dipikalege eueuh mata hirup mah tinggal narima karena kenyataan hirup kodo jeung kodarna ilah ulah lempang dina hayang ulah cicing dina embung tong hayang tong embung saujratna na negerahana hayang jadi penceramah ateuing bu ngan lamun dititah ku Allah eudeuk ngan lamun ku Allah diparekeun mah wios we da teu nyarane tina sugan neangan duit ku ladang ceramah henteu da abdi mah guruna ge kana cak-cak we cak-cak ge cicing reungit hiber geuning cak-cak lintu jadi tong nyaranekeun kana usaha duit mengan usaha mah bagian ikhtiar hasil jeung henteu Allah nu nangtukeun matak entong ngadoa ya Allah moga-moga we 2 juta entong boa Allah medek 3 juta nganu ngaran hirup sing nepi kana alam tauhid kuring kikian teh pan sok aya nu mere yakin demi Allah yeunit ka dieu bakal ngan ulah menta kuring mah kudu sapamerean berarti ridho duit 500.000 bari ridho katereuy ku kuring jag-jag katereuy ku pemajikan soleh katereuy ku anak beres coba lamun menta punten 500 mah ulah atuh 1 juta neangannya panitia teh keur hayang ka 1 juta 500 celok nyieum sabulan teu kabayar dorakana ka awak kuring mata kuring mah lamun aya nu ngulem pek we saridona atunya tak mama teu ridho tong ngulem beres simpel hirup nyata mama terido barang bere teh heueuh tong ngulem da kuring mah khusus nu ngulem teh nu ridho heuh nyata atuh nyata ngulem ngan teu boga duit maksudna teh kumaha pek iraha mak cing teh heuh cenah sugana bulan hareup geus pinuh aduh eta nu seueur kuat ngeunah kitu euy oh pek ibu keun ai pangajian mah atuh bungah-bungah na pangajian teh keneh ibu bartina pan ditanya ku salaki ti mana tadi pangaosan sa ustadna na negerana kumaha kitu we rame geus paling ge eta mangsa bodoh lah mangsa bodoh nu penting mah aya nu nyangkarukeun hate sanajan saeutik ge mangsa bodoh lah da teu kudu nu luhur-luhur teuing teu kudu nu lega-lega teuing nu saeutik we patri mahi
aya nyangkaruk dina kolbuna matak disebut cangkaruk molor. Sadil tuh. Ibu rumah tangga jadi ancur, budak jadi korban, jadi randa ngora-ngora, tong nuding Allah saha nu kudu disalahkeun adat sorangan cek. Dalamun pamajikan alus budi hade basa kasalaki dititah teu oleh ngagugum dibere saeutik teu oleh nuhun, dibere gede teu oleh sarupa nganuhunkeun, moal mungkin salaki mah kejeung miceun pamajikan nu kitu moal da ieu mah atuh nu dipiceun teh tempo karakterna lamun amak kasalaki teh kuat bibir teh kaluar we jeung panon ongko irung ongko kuat rata jiga tripleks eta mun keur amak malahan ngaran satoge kala luar pedah salakina teh usaha meureunnan sabulan aya 2 poe nganggur cicing di imah sare wae amak meureun. Nah ada keluar tengaran satu si bagong hees wae nya kadengieun ku salaki disebut bagong pan langsung hudang naon mamah nyebut bagong berarti siapa penting ayah hees jeung bikangna pan beuki ngamuk kumaha ceuk anak mamah bagong bapak bagong ari abdi anak begu saja lebih kalangseng dibaledogeun hawu dijejek imah hampir diduruk rag-rag rumah tangga hancur lebur jadi lebu kunaon ku adat urang lain ku Allah. Ayo urang lain nyalahkeun kana takdir takdir Allah we kudu jadi randa lain naon atuh adat nu goreng darengekeun sia teh ibu mata kasalaki mah wayahna kumaha atuh lamun rumah tangga jeung Allah ala bidzikrillahi tatmainul qulub hate bakal jongjon lamun hate ngait jeung pangeran amak kasalaki wajar ibu aya amak kasalaki mah ngan punten ngaran sato tong kaluar wirid ala bidzikrillahi tatmainul qulub kudzikir lawan kudzikir bae bari amak pek da moal jadi amak salaki ngelucu we ibu amak kasalaki tagugeun banget ibu kana beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh cekek saeutik yasin pan salaki teh bari nangkep bari maca ayat kursi da disangkana jurig cai nu asup kebro duit 2 juta tinggal tangkep ku ibu shadaqallahul adzim duit menang rumah tangga anger budak teu korban itulah fungsi manusia nu hirupna bareng jeung Allah matak jelema nu bareng jeung Allah dikir sanajan keur nafsu. Imam Syafi'i pernah nyarita jalma nu nafsu mah gerbangna iblis datang teh di mana dina nafsu matak bisi ibu hayang apa lain jelema tempo nu keur nafsu panon molotot bibir kekerot beungeut beureum pereup ongko suku hampir ngajejek geus lain jelema sia teh. Ayeuna bapak-bapak nah bener jeung Allah teuing wong aya bapak-bapak lah ditu cicing ibu bisa hayang apal bapak-bapak jeung Allah henteu babari dideteksi pak lawan bapak deuk ka sawah pamajikan ngadon sare sangu eueuh cai eueuh amak teu pak ka kuping ku ibu pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh amak teu sangu eueuh cai eueuh pamajikan ngadon sare serengeun bapak rusuh deuk ka kebon amak teu oke amak cenah dengekeun amak. Pertanyaan lamun bapak amak nah pamajikan jug hudang justru amakna bapak ke pamajikan lalang dasar nyarekan bapak beki rugi saminggu hees di luar pak pantau bakal rujat janela bakal pepes bahkan bobokok di telapung langsung jadi sesaat komo termos dibalangkeun ku bapak panu rugi poe isukan bapak keneh mah ngademel kopi kumaha cepet penyen apaan ku bebengok sia rugi deui ka bapak ku amek da lalaki anu bareng jeung Allah malain kudu amek nah pikir pamajikan tara-tara ti sasari oyah kieu sare keneh cabak tarangna bawa haree sing asup rasa urang ka pamajikan pan sare bareng dahar bareng sagara bareng piraku rasa nepi ka teu sarua darengekeun pak lain api-api kamarana karep teh rampa tarangna oh rada ngaheab sun ku bapak teh keningna geus disun kening pok harewosan mah sok sing tibra bapak bade ka kebon hapunten bapak kitu teh leos ka dapur sangu eueuh cai eueuh mikir lalaki mah lain baeud nya teh era tu kumis badag baeud jiga lele useupeun tah matak mesti di dia aya nu kumisan osok baeud yai kerok heula isuk kerok era kumis Jack Krem kumis badag ayeuna samutu teh ka pamajikan mending ngararewa he ngeunteung di balong jiga lele useupeun teh
lalaki malain kudu baeut mikir bawa-bawa pemajikan aya nu karasa sanggup eueuh cai eueuh mikir warung muka nog asin aya uras aya meuli 10 nog asin 10 uras 10 aku hiji leg-leg di dinya keneh pandatang ke tempat gawe enjoy coba lamun mau amek ku batur ditanya kunaon euy beungeut kuat karar itu geuleuh aing ka pemajikan nah teh nyangu-nyangu acan kalah hees ningang babaturan rada gelo ganti pemajikan gitu ternyata aya rumus keur beger deui Pak saha nu jadi sasaran ieu tah mata kira-kira dek beger tong sok loba alasan palah ngewa lah aduh mikir lalaki mah mikir lain kudu ngamek wae atuh aya eueuh lalaki nu kitu alah tah ieu iyo atuh urang mudek endit-enditan pengajian tarang amek-amek eueuh sangu eueuh cai tarang amek naha da eueuh pemajikanna ge innallaha ma'ana hirup teh kudu bareng jeung Allah teu saban-saban jelema ibadah jeung Allah sakapeung mah ibadahna jeung ria naon kala aya nu rame belah kidul naon Bo oh wetan itu naon ya itu kalau silih tunjuk teuing teu ngarti teuing aya naon teu apa tuh teu saban-saban jelema ibadah bareng jeung Allah teu kadang-kadang ria kadang-kadang jeung ujub padahal dina logat Quran ge alhamdu sadaya puji lillahi kagungan Gusti Allah buktikeun dina gawe alhamdu sadaya puji lillahi kagungan Allah berarti puji mah kabeh ge nu Gusti Allah urang mah kudu geus eueuh sifat asa kapuji mata geura areureun nyeun status Facebook teh nya ieu mah deuk tahajud OTW tahajud palebah dahar loba deungeuna cepret foto alhamdulillah rezeki dari suami palebah eueuh deungeuna molor wae asa teu istiqomah ibu-ibu mah hirupna teh boga kongkorong cepret foto pret asupkeun kana Facebook alhamdulillah 40 gram dari suami ladang ultah kumaha cek tatanggana kumaha sia nanaonan Pak nanaonan barang bere ka fakir miskin dibikeun 100.000 tapi fakir miskin nagog saumur-umur dina Facebook nanaonan teu jadi catatan dosa anta budallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah leungeun katuhu mere leungeun kenca ulah apa tah eta nu kudu jadi sasaran lain ih aing geuleuh sagala-gala teh kudu we kadeuleuh batur teh arah cing kali-kali mah nyumput geura sok sumputkeun nya isuk ditanya kunaon jika nutunuh ngaos dong asa teh kudu gehel kejeng ngaos dong tuluy nanya deh manehna teh nah maneh teu pangaosan oh nya teh budak hareeng nih ada kedul nya jadi doraka tuh mata hakikat ibadah mah lain nu katempo lain nu kadenge hakikat ibadah mah nu karasa sakali deui hakikat ibadah itu lain nu katempo lain nu kadenge tapi nu karasa tah ieu pengajian hakikatna kudu beunang sing karasaeun kudu lur ku batur ku tetangga ku baraya ku salaki utamana jadi balik pengajian teh nu kudu robah teh lain tiung jeung baju hate nu rudat ka salaki balik teh geuwat tangkeup aya kecek salaki teh kunaon mamah wih ngaos jadi lebay aya nu ngaheureyan sanes aya naon menyentuh kolbu eta ceramahna terus kumaha nepi ka membuat aku tersentuh terus aya nah make jeung ayah-ayah oh tobat lamun pangaosan ukuran tiung jeung baju punten salaki nu jadi jangar Senin kudu bodas kabeh Rebo kudu hidung kabeh, Kamis ungu kabeh, nepi ka Sabtu gunta ganti baju, ceuk salaki oron mah ngaji teh jangar kana hulu. Haban pembelian baju, mata ukuran manusia solehna lain ku bajuna, tapi ukuran manusia solehna gumantung eusi hate nu sanyana. Hade. Kele. Hai, ana geus sajam bari. Hah? Heula tong seperhatian teuing lah. Perhatian ibu itu untuk suamimu bukan untuk aku.
ai pang-pang nama urang mah embung diperhatikeun ku kolot mah embung mun ku budak urang mah ustad teh lah eudeuk di gugu ai geus ku kolot mah teh moream mah ream sieun baperan nya cek aing oge bogoheun ka aing teh sieun kitu oream atuh tong saperhatian teuing karena aku tidak butuh perhatianmu kebesekan ya budak nu duaan yang nurutan itu bakal cemburu abong ku budak ngorak ngaguguna ih ka aing teu tah bakal kitu matak daripada garoreng duana geus tong nginum sakalian lah ada atuh urang teh dianggap naon geus sok ikut opat gelas kieu aduh aing urang teh manusia normal nginum teh sagelas we ieu kuat opat aduh mun diinum kabeh ngerebak beteung euy ieu teh patuangan terada ka hareup saeutik ieu teh habeuneu nginum aya daharna irahat kuat loba-loba teuing eta cai abong maneh ka ustad coba eta kuat eueuh inuman acan ibu mah gaduh naon eta syera naon mineral sabaraha ibu hargana 5.000 hoyong eta jadi mahal eta teh pan murah 5.000 hayang teh eta jadi mahal cing aya teh budak ngora di dieu ngoream emang ngawangkong jeung kolot mah hese ngarti kieu atuh kieu maksudnya kieu ibu kieu ibu maksudnya ieu iya sabaraha hargana 5.000 5.000 hayang teh ieu jadi mahal gitu hargana mun kuring dagang ieu 5.000 kuring medek dirobah ieu hayang jadi mahal hayang apa jadi 100.000 mana nu kudu dipikeun kudu aya korban salah sahiji nah botolna caina pikeun ganti ku madu mahal ibu mah lain jiwa bisnis ieu cai teh 5.000 Pak lamun dipikeun caina gentos ku madu jadi 100.000 tah ku sakitu ge ibu teh kudu geus ngarti naon maksudna harga diri manusia teh lain cangkangna lain botolna tah eus hatena teuing sadilnya gitu mah sangsara tara cuka cokot karena barang batur alus daripada beunghar aspal dihakan wae teh bari negara urang teh nanti negara urang jujur Pak keur mahabu nu koruptor teh bangsat duit negara lieur aing mah da nu bangsat hayam digebugan huntu beak panon bocos irung nyengsol nu maling hayam nah nu maling duit negara tersenyum indah depan kamera hayang kitu aing mata kira-kira Prabowo teh sanggup mereskeun korupsi tinggal pikeun kana hukuman rakyat deuk dikumahakeun ibu nu korupsi sok ngomong sok duruk sok bebas sok deuk diduruk neng deuk dikumaha deuk si eta mah nu koruptor deuk dikawin aya neng hidang teh apa koruptor bangsa deuk dikawin maneh mah cida bu deuk dikumaha ta koruptor deuk dikumaha tuh dek disiksik dek diduruk ya tuh Pak Kades hukuman rakyat mah tempo saking ku keheuleun kanu kitu bener nu maling hayam wae beak huntu nyengsol irung bocos panon maling hayam nah ari maling duit negara tersenyum indah depan kamera greget Pak asli nempona kita nyamangnya wah ieu mah ceramah kieu mah aya bahan moal dipake deui bae da bongan bapak cicing di tengah jalan datang kereta api kasisi atuh ieu mah da cicing di tengah modar kadupak atuh teh naon maksud kuring lamun hirup kasiniran ku omong batur artina aya perkara nu salah na awak urang satiap perkara anu acan-acane ngomong geus nalika ibu raheut ieu raheut ces raheut cokot cai banjur mana anu nyeri teh anu luka coba nu teu luka banjur da teu nyeri
ketika manusia kasigeng kok omongan batur terus ngerasa nyeri aya naon dina hate sebenarnya hele kata nya geus urang kana bab muludan yeuh lila teuing ibu atoh urang cangkeul aduh calik cenah hawatos ream jeung ngesang deh bener ranca ekek hareudangnya tapi sapanas-panas ranca ekek moal aya nu leuwih panas ketika bobogohan jeung urang akhirnya dikawin batur panas ieu mah enteng lah eta tah panas mah ieu yang hayam hate aduh cidak lain curhat kuring guguru ti ibu iya teh judulna teh muludan ai muludan teh naon meeling memperingati kelahiran Kangjeng Nabi gitu meeling cek sunana meeling kelahiran Nabi pertanyaan meeling kelahiran Nabi bener nanti eling-eling gitu ai urangnya ngomong teh sapletak teh yoni geuleuh meeling kelahiran Nabi nanti eling-eling henteu iya meeling kelahiran Nabi mah enteng meeling kelahiran Nabi itu enteng aya nu leuwih hese tibatan meeling kelahiranana naon meeling nu dilahirkeunna lamun Nabi lahir tanggal 12 maka 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah itu tanggal lahir Kangjeng Nabi setelah Nabi lahir maka Nabi ngalahirkeun naon akhlak tah loba jelema meeling kalahiran Nabi tapi teu eling kana akhlakna weh matak lamun ieu judulna meeling kalahiran Nabi ibu kudu boga ka era kudu geus robah sifat hirup ladang muludan hade ka salaki alus jeung dulur tara pasea jeung tetangga hormat ka indung bapa ka masjid lekat salat ngeureuyeuh itulah ladang muludan urang jawab naon bu tong dibeja-beja ka urang da moal matak dikawin tuh ngomong ka kades ngarah dipangneangkeun duda aki-aki teu kudu nyarita ka urang hoream kumaha lamun teu boga salaki teu hayang nyaho da aku mah tidak akan pernah kepo terhadap kehidupan orang lain kumaha lamun teu boga salaki ngahormat naon ibu teh tiba heula teu boga salaki wadul pernah meureun boga ngan maot tah ibu teh kudu anggar ngahormat kadus maot naon doakeun ka hartos nya sok atuh deuk bawel deui sok aing mah lamun ibu boga incu bari geulis teu hararayang kudu kawinna ge palebah teu usaha moal teu gandeng meeling kalahiran Nabi meeling kalahiran Nabi enteng budak TK juk tanya kalahiran Nabi tanggal sabaraha ngartieun urang SD nyahueun SMP apaleun tapi teu saeutik jelema apal kalahiran Nabi tapi teu wawuh kana perkara nu dilahirkeunana matak muludan mineng goreng anger muludan mineng jeung tetangga teu akur muludan mineng tapi kakolot goreng muludan mineng tapi ka masjid tara mana muludanana da meeling kalahiran Nabi mah tinggal ngapalkeun 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah 12 Rabiul saatu engap aing ngomongkeun batur tararik ai pelebah diajakeun ka hese 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Sayyid sok bareng 12 poe Senin aduh aing mah 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah 12 poe ibuna ramana keren ya pengajian keun bae tong diapalkeun di dieu mah keun bae ngan kuring yakin balik ti dieu mah ngarapalkeun bieu 12 Rabiul Awal poe Senin kitu datang ka imah ku salaki ditanya ti mana bieu pangaosan meunang naon 12 Rabiul Awal
Pak Kades ge isuk bakal ditanya ku Sekdes, Pak Kades di mana peuting? Pangaosan, sanu ceramahna, na gerhana meunang naon? 12 Rabiul Awal. Poes. Kan wae di dieu tong diapalkeun. Ngan kuring yakin ku omongan kitu ge geus apal Nabi teh lahirna teh tanggal 12 Rabiul Awal, poe Senin tahun gajah, ibuna Siti Aminah, ramana Sayyid Abdullah. Kunaon di Indonesia dinyanyikeun budayana? Kunaon di Arab teh dinyanyikeun teu bisaeun. Itu kudu riweuh metode itu pan aki-aki di masjid geuning nyanyi metode teh mic ditiup heula setengah genep teh ngari umat muslimin muslimat hayu orang berjamaah salat subuh pan aki-aki mah babari poho aya red setengah genep maghrib. Jadi teh nadoman anyar dulur orang nu disebut dulur orang saha Persis Muhammadiyah tara kikituan bae tong digeunggeureuhkeun bae urang osok tong kaganggu ku nu tara batur tara urang osok ulah ngaganggu nu tara tong sok seuli omongkeun da masjid dijieun teh butuh eusi deuk nepi ka iraha apa sia pujian jeung teu aing eusi antara hah. Tong mikiran Persis, tong mikiran Muhammadiyah anu tara muludan, urang ge nu sok muludan akhlak Nabi mah can tangtu. Itu tara muludan heukeun sugan itu menyampaikan cinta dengan akhlakna, urang menyampaikan cinta bisa jadi ku apalna jeung ku apalna ku amalna. Bisa geus teu kudu silih geunggeureukkeun jeung batur. Kahartos. Matak di Indonesia mah kitu perbedaane nu gugulung entong kitu. Nu hiji subhana rabbiyal azim keun nu hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdihi keun tanu katilu nu kudu cekek subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi tah si eta cekek nu hiji diutek-utek pan dulur urang di Persis utek-utek Pak gigituan ya keun atuh di NU aya dua anu tina asyhadu jeung tina langsung atah tah kitu jeceng ge anta tah nu kudu ditewak mah nu katilu nu kaopat nu meureup tah saya teman jigana atahiyat hayang didagor malaikat sia. Filosofina falsafana angka 10 5 tambah 5 10 7 tambah 3 genep tambah 4 salapan tambah hiji 8 tambah 2 berbeda cara tapi satu menentukan angka 10 berbeda cara berbeda gaya tapi tetap angkana 10 dek NU dek Persis dek Muhammadiyah dek syariat Islam tetap Islam kene nabina Nabi Muhammad kiblatna adalah Ka'bah sahadatna 2 kalimat sahadat salatna 17 rakaat puasana bulan Ramadan rayagung pasti kalurban selesai Islam itu persamaan lain perbedaan weh dek ngagugulung perbedaan mah egois jelema mah kabeh komo urang mah beda pisan jeung batur di mana Ustad merek kieu da abdi ge apal Ustad mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek tah eta Ustad lol Ustad sorba kitu jelema teh kuat ngabring ngahormat wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang well kuat eueun assalamualaikum sadel panrek mengkol ka dieu teh rada nyasab teh aya warung cinta teh belah dinya ning cing teh bu paling mana nu pangaosan kalem we cenah Ustad nana lagi bakal telat bari ka urang teh aduh kuat tadi angap orang nah sabab rata-rata jalma nempona bajuna wujudna penampilanana teu apaleun eusi hatena ya dari kurung mah kabeh ge sarua tah nu beda mah kuring kurung mah sarua ngan nu beda mah kuring kurung mah sarua ibu tina taneuh abdi tina taneuh cai aya kuring cai aya seuneu aya di kuring ge aya seuneu angin aya di kuring ge aya angin tah kuring nu ngabedakeun lain kurung matak urang mah wayahna alusan teh kuring lain kurung piit eusi beo kurung piit eusi beo mahal kurung beo eusi piit teu payu nah urang mana ngomongkeun beo jeung piit tong dijabarkeun ka mana karep tuh bae beda-beda ge Ustad mah nyata mamah yang ngulum ceramah nu bari curhat tong ngulum abdi mamah dedeh ngulum da mamah dedeh mah metode ceramahna bari curhat mamah dan curhat dong iya dong mah caroga abdi mah burutnya teu usaha pek omongkeun ka mamah dedeh mah ngulum ceramahna hayang nu nerangkeun bab karuhun Jawa Barat Abuya Muhyiddin ti Sumedang deukeut ti dieu eta kadinya mah ngulum ceramahna hayang anu
tentang sejarah Islam, peradaban Islam. Eta mah Gus Muwafiq ti Jawa nu gondrong geuning. Ama mah hayang nu keur viral, anu pernah viral jeung tukang teh, anu nyebut tek eta geuning. Eta mah Gus Miftah eta. Nya anu tukang dagang waktu hari teh gitu. Mancing urangnya hayang diomongkeun teu sudi Ama mengulum ceramana hayang nu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawaringin. Ama mah hayang nu jiga ojek online urang. Ama mah hayang nu lentong Aagim melentong 3 ger kalong Lembang. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah ya AA bisa hadir di tengah-tengah jamaah. Apakah ibu senang berjumpa AA? Ya, ibu senang tapi AA yang kurang senang. Kenapa AA kurang senang? Geus kalolot. Hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya. Orang banyak berzikir hatinya tenang, orang kurang berzikir kurang tenang, dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang ya. Bagaimana, setuju tidak nih ke AA? AA sadar ini bukan panggung AA tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mohon pamit karunya ka panitia geus ngahulang kudu mayar kaduaan. Sedengkeun jatahan saurangan ya. AA mohon maaf ya, mau pamit ya, dadah. AA ge mah moal aya nu naning lentong suantena. AA mamanya tanggulum ceramah hayang nu bari nyanyi. Oh mak Roma irama berdakwah sambil bernyanyi atuh. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Bapak-bapak nu di juru di ditu nu deukeut son harewosan kieu cenah teh sangka cenah euy nanagerana keur kasep teh alus sorana. Nuhun Pak nuhun. Talo mun belah ditu nu son belah ditu gandeng belah ditu. Tuh Roma Irama berdakwah sambil bernyanyi, ulah digenggerkeun ku urang, da paketna bagianana, da urang urutan ge jiga omah ge biheung payu, keun we takdirna selesai. Ya, urang Amerika lagu Roma Irama katakan, Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan, la ilaha illallah. Penggemarna gini. Roma mah berdakwah. Kolot baheula dakwah ku nyanyi. Asli Bu, kolot baheula dakwahna ku nyanyi. Lamun bab rumah tangga. Rumah tangga jeung manehna geus teu kaitung lilana. Ti bujangan jeung parawan ayeuna geus lain parawan. Ari jodoh tetep pageuh pakades ngan kudu nama kitu teh. Lamun di geroan teh 200 kudu nama. Nya atuh duka ka mana pokona macan aya nu ka dieu mah deuk tuluy urang mah tah geuningan kumaha lain keur ceramah keur nyinen ieu mah mata kudu disawer teh sing saladar atuh. Kolot baheula ngalagu tapi bari nada mapagahan bab rumah tangga tuh tetep dedeh nya ditetep langsung dedeh tuh hade urang Sundanya tetep dedeh beda jeung urang Jawa tetep dedeh. Urang Sunda mah alus Pak bahasana teh
tetep dedeh moal burung di pisono buat eueuh nu hideng ka dieu hate kuring moal benang di bobodo edek moal ieu teh panutan imut basa kuring anteng nyawang aduh ragamitineng wah hate jadi honcewang abdi malam anu ka desok aral teh tutup dodo moal burung di pisono moal biak sarorog sawah padahal mah hate kuring moal benang di bobodo panutan imut basa kuring anteng nyawang aduh ragamitineng hate pokoknya sana kan tulu hate jadi honcewang ngabibita daun hiris sisi gawir pasian jalan antara nyokot duit pasian aduh ampun takdir teu bisa dipungkir nah di ditu nu nyanyi di dia daun hiris kembangna yang karoneng tak ieu calon pejabat ti ditu bentukna amplop datang ka deui amplop deui lamun ti ditu gede datang lagi gede deui nah ari nu ayeuna ti ditu gede datang ka rakyat jadi leutik aing mohon ieu mah juga geus dipersiapkeun nuhun Pak Kades sing parak milik deket Rizki anggang balai jauh cocobi teh doa khusus kanu mere eta teh bapak-bapak di luhur panggung teh loba eta teh teu marere moal waka didoakeun daun hiris daunna yang karoneng aduh ragamitineng hate jadi honcewang ngabibita daun hiris sisi gawir aduh ampun aing aduh ampun takdir teu bisa dipungkir so atuh arudunan deka ari kira-kira eueuh gede mah udunan cek urang nya euy ayo Pak Ustad mah nyawer teh lain kade kalau disemerkeun atuh ibu eta keur urang maka yang dicarokot sah si eta tah menang nyanyi pek bae dan nada menang nada budaya naon budaya tradisi naon tradisi kebiasaan ngantong sok ngabanding-banding antara urang jeung Arab da moal bisa Pak di Arab mah kumis pondok janggot panjang apal abdi ge sunah Rasul teh eta kumis pondok janggot panjang ngan dilarapkeun kanu jadi coba ka urang teu jadi narek nyebut bid'ah na negara mah bid'ah nah kumis janggot teu jadi narek kumis eme ditapelkeun dalam mun jadi mah eudek dikukut ari eueuh atuh di Arab barang dahar ku 3 ramo meujeun nu dicokot korma di urang barang dahar ku 3 ramo nu dibikeun angeun kacang heubeul dahar teh atuh cing bab nu kitu mah tong dijadikeun alat papaseaan hartos Bu muludan jeung teu muludan teu kudu pasea da ieu teh bagian daripada budaya Indonesia kadang eta dulu urang versi Muhammadiyah tara teu nanaon teu kudu pasea
nya rek teh seuri kumaha menang 50 atuh otak bunga we mana nama. Jadi ulah sok papa seperti seperti di urang aya Pak Kades, aya TNI, aya polisi, pan aya Pak Ustad. Sok geura cicing dina tugas masing-masingnya. TNI bagianana ngamankeun nagara, matak TNI mah wog daweg gede sora. Polisi sarua ngamankeun nagara, matak nu jadi polisi mah wog daweg gede sora. Da si urang mah pen sipil. Matak TNI mah dina upacara ge bagian bendera nyiapkeun. Wawaro. Sangsaka merah putih. Orwo. Rok. 2 poe di puskesmas benang ieu. Babinsa. Lamun polisi, tak polisi mah bagian lapor ka Pak Kades. Lapor. Upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan. Cek urang asa teu kudu hoak kitu dah. Tapi da wibawa negara aya di polisi ya kudu kitu. Teu kabayang lamun ku lebe Pak Kades urang kawitan upacara. Kumaha cek Pak Kades? Lajeng we. Teu rame eta upacara saeutik oge. Tah nu jadi ustad mah tong asup kadinya engke bagian terakhir ngadoa pan ngeunah ustad mah Al-Fatihah. Coba lamun TNI jeung polisi ngadoa Al-Fatihah dikepret atuh ku malaikat. mata gerak cicing dina tugasna masing. Coba lamun nu jadi kades lebe alah teu main. Lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 tahun siap laksanakan. Cek lebe lajengkeun weh. Anger Pak Kades ke kudu wibawa negara laksanakan gitu. Tamatak ustad mah engke bagian ngadoa matak neng lamun hayang boga salaki mun bisa entong wa ka polisi entong wa ka TNI ka ustad. Sabab ustad melentong umi tos nyangu teu acan abi wios urang puasa we matak jarang ustad lintuh begung we da ngabatin teh lamun TNI mah wawag daweg gede sora polisi ge sarua nah da carana tah nyanguna tuh geura nyangu siap 86 tak komo polisi mah geura nyangu nya tah acan prit ditilang geura. Matak mending ka ustad lentongan kunaon atuh ustad rata-rata sok begang heuh ngabatin jadi nyabar maneh. Ieu teh mungkin persatuan dina negara komona agama dek NU dek Persi dek Muhammadiyah dek Sarekat Islam dek Jamaah Tabligh silahkan dengan gaya masing-masing dengan cara masing-masing tong silih ganggu batur eukeur urang nu acan. Lo tatangga dicadar sing alus ngomong umat Islam Nyai alhamdulillahnya maneh mah bisa dicadar peperihun emak acan sing istiqomah geulis genah ka ditu coba kalau dicadar nan kituan tanu kitu nu hayang dibabuk teh matak naon lamun sing ngeurepan perkara teh ku hate ku rasa ulah ku nafsu wae bener 12 Rabiul Awal poe Senen tahun Gajah aya naon dina angka 12 aya naon filosofi nana gerhana berarti kuring lahir ke waktu gerhana tinggal nanya gerhana bulan panon poe tempo beungeutna cekas kieu mah bulan lamun di dia aya ngaran nana gerhana tapi tutung panon poe abdi mah gerhana bulan mata cekas sakieu mah tuh sadil tuh dibere we ngaran nana gerhana Kemis jam 12 leuwih 5 berarti asup kana Jumaah matak cekolot kudu neangan wedal Rebo pan Jumaah cai aya Rebo daun dipelakeun kana taneuh babari jadi ari halodo garing dua anak jadi jodoh teu ditangtukeun ku wedal-wedalan ku kalakuan urang we kajian Jumaah jeung Jumaah jara bleh dua anak nu paling paur Salasa jeung Salasa moal teu ngaduruk imah atuh pan seuneu Salasa geus tong ngabahas nu karar itu geus urang ancurug kana ka tauhidan entong Jumaah jeung Rebo atau Jumaah sifatna cai terus urang lamun nyeurepan masalah jebleh gitu kagak layau maka jeung kudu jebleh sagala tara pedah Jumaah cai teu ceuk kolot Jumaah teh kudu jeung Rebo repok cing dari Abah Rebo sini nih Jumaah ka mana cina naon cenah ngan kuat 3 tahun teu sadarnya ngabejaan ka urang alus sorangan paburantak
kayaknya teu kabayang masalah jeung salasa di malah moal tuh pas gelut teh nya wah anjir eta moal teh ngaduruk imah duanana jemaah naktu genep matak bisi aya di dina bogoh ka urang daripada ngadeukeutan kuring bisi ka bawaku nafsu mending ge panggil namaku dalam tahajud. Pokoknya kita mah begerna jalan langit entong jalan darat mah loba godaan ai jalan langit mah tek ku Allah ditepikeun pan kitu nya heumereun nana gerhana budak ibu neni abdi apa Senin asa Salasa abo Rebo iis Kemis aah Jumaah mun aya budak ngaranna Sarboah berarti asa Rebo jeung Jumaah budak ibu ngaranna Baskom pasti bapana Abbas indungna Kokom geus apal deui adu filosofi tah Pak Kades apa Kades namina sa Dadan Ahad teu hayang ngareret sieun gidog aing Ahad Pak Kades nya Ahad tuh Ahad ceuk urang oge ma naon lain nami mak saha Karyati Salasa paingan tadi goreng adat atuh bab ditanya cai Salasa ya apal eta teh filosofi Nabi Muhammad lahir tanggal 12 bacaeun papek baca ku ibu kunaon Nabi lahir tanggal 12 ternyata ibu salamet kuring salametna umat manusia di muka bumi ieu hanya ku angka 12 asal baroga naon angka 12 iman Islam ihsan iman Islam ihsan rukun iman seberiji rukun Islam rukun ihsan hiji 5 jeung genep 11 tambah hiji paingan cek urang raca ekek jang sing balik kalakuan lamun maneh teu balik kalakuan cilaka berarti kolot urang geus nepi ka dinya salametna bapa jeung ibu ku angka 12 boga iman boga Islam boga ihsan iman Islam ihsan dibuntal ku kalimat tauhid la ilaha illallah tungtungna manusia hirup tungtungna manusia maut lakinu mautakum an la ilaha illallah lamun dakhalal jannah lamun la ilaha illallah bijil tina ucapanana yakin eceuk dirina nempo Allah bari kieu ye la ilaha bari deuk maot kieu la ilaha tapi tu ngomong tapi ceuk hate dakhalal jannah ibu matak nu pang berat-berat teh la ilaha illallah hitung hurufna 12 pernah ibu ngitung huruf la ilaha illallah nah atuh make jeung ngitung Bang Emok wae atuh setoran mah Senin urang ge nyaho atuh anu barudakna teh geuning make baju kaluhur bodas ka handap hideung mau motor Beat ngariung walimaan bikeun kakak jeung KTP tuluy narangtung aku bersumpah dan berjanji tina limaan dua nu teu kabayar nu tilu kudu tong renteng nah kuring apal pernah ngeclok ka si eta mameh ngomong depan kudu nempo heula kade bisi di anu Bang Emok eureun bisi baru diri aing melieur nu pinjol tah pemuda riweuh pinjol naon atuh pinjol judol naon judol teh judi online moal aya jelema untung ku judi moal tak mun di dia anu osok judol-judolan menang sakali beak sawah rapia we di dia areureun nya sing narima we kana rezeki leutik bae kahayang tong gede teuing rezeki leutik mah leutik we kahayang ge ieu mah boga gaji 3 juta ari nganyuk ras atuh sementara ras teh sabulanan 5 juta rek di mana 2 juta mobil boga ngan awak begung TBC paeh we capek Pak mending ngukuranan badan sakujur nilik diri pribadi nya tah nu nyebutkeun siap berarti eta pelaku Bang Emok teh tah siap eureunnan komo boga hutang tanpa pengetahuan salaki mah ulah pisan ai bebe jadeg arisan ai pek Bang Emok poe Senin setoran salaki ngamuk tah lain salah salaki salah ibu tong pernah unyam inyem uclak eclok tanpa sepengetahuan salaki tempo bapak-bapak kana ceramah kieu satuju ngan ieu jeung baraeud kieu tah kunaon baeud kasih niran urangnya
cek nu ibu kaduhung aing teu milu balik jeung nu tadi 12 Rabiul Awal teh ternyata iman Islam ihsan dibuntel ku kalimat tauhid la ilaha illallah naon gawena urang mah entong nempo macana nempo gawe da ieu maca mah kitu keneh kabeh oge ngan bedana ukur palbah maca aya nu tungkul aya nu gideg aya nu muih sok lamun ibu tahlilan miluan aya nu tungkul geuning la ilaha illallah hudang-hudang dahar. Nah, ada bubar tahlil hudang-hudang dahar isuruh teh mang cinta tahlil euy siap. Nah, cinta kuat jiga nu sumanget teu lila cenah didinya mah nya heuh da hees atuh sia kan. Aya oge nu tahlil bari ngagideg la ilaha illallah la ilaha illallah cinta mang anu diudah gideg batur mah tungkul mang ngagudeg. Nah, cenah tempon tungkul ngadon sare. Jadi mang diudah gideg ngarah teu sare. Tanu paling paur nu muih, Pak. Illallah 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 illallah. Nah, da bubar tahlil teh batur mah balake cerakan dahar golokok di buruan ongkek. Nepi ka kapok teu tahlil deui nepi ka ayeuna da diibaratkeun karacunan kadu atuh situ rek nu tungkur rek nu ngagideg rek nu muih tetep nu dibaca mah la ilaha illallah tinggal Allah menta naon dipenta ku Allah imali beramal jadi tina lapad la ilaha illallah amalkeun naon amalanana teu aya di pangeran aing Allah teu aya sifat nu hade iwal sifat Allah teu aya nu sampurna iwal ti sampurnana Allah teu aya keputusan terbaik iwal keputusan Allah teu aya nu ngabisakeun iwal ku Allah teu aya nu ngajadikeun iwal ku Allah teu aya nu ngamampukeun iwal ku Allah jadi jelema boga la ilaha illallah teu sombong dirina sabab segala rupa ge kun payakun Allah anu nangtukeunana weh atak bejakeun ka jelema nu boga ilmu sombong gebleug naon ai maneh teu boga naon-naon dicabut mah akal pikiranana gelo tah sadil mun eueuh eken pek-prek jelema kitu Bujung mun eueuh akang moal janten Pak Kades tenang Pak Kades RW imah ku abdi waduk Pak Kades teh nu kitu teh waduk teh justru nu teu ngadukung sok pangheulana nepungan teh da ari tim nu aslina mah carapeun hayang nepung bae cenah meunang geus antep we kitu coba anu teu ngadukung oh harita teh Pak Kades lamun teu aya abdi aduh serangan gandeng nah kuring apa pelaku pokoknya mun aya calon tilu babad ku aing mah kabeh tiluanana pangke pas engke aya nu meunang apa kadang-kadang kitu ka Pak Kades mah abdi teh ti kidul Pak Kades kedah ngaleueut ieu cai botol bari cai nanti di tetangga teh wayahna ti dieu ka kidul teh cenah ongkosna 300 meuli aqua 300.000 padahal ti tetangga ku politiknya asal lieur eta kalakuan urang bareto cing teh meuli aqua keur naon datang ka calon cing teh abdi parantos teu ditu nyaah we cing teh mah kasalira ngarah jadi tah ieu cing ngan wayahna gentian da ieu mah murah cing teh 5.000 ngan ongkosna 300 nuhun cenah kasep kubrok maklum jelema calon hayang jadi pan segala rupa ge beak geus bab nu kitu mah lieur 12 Rabiul Awal poe Senin tahun nu kudu ku urang dipieling lain sebatas 12 na tapi naon nu dilahirkeun ku Nabi naon atuh akhlak nah ya urang lalajo akhlak Nabi yuk awas lamun ladang muludan eueuh boro-boro keur ibu keur ceramah wae moal bisa Nabi itu hebat Nabi itu keren Nabi itu indah nana gerhana mah pret palebah mana Sirah Nabawiyah mengatakan Nabi Muhammad pernah ceramah di bahanan doma di tengah jalan aya nu menta ya Rasul naon eta doma kumaha ceuk Nabi hayang anjeun nya kop rezeki maneh milih kuring kuring ayeuna bakal di bahanan dus jeung amplop pegat ku bapa belah ditu tah abdi mah jujur lamun bapak megat di ditu deuk jalan ka dinya urang mah dipegat di dinya deuk jalan ka ditu oh bingung atuh euy ka mana atuh ti ditu diparegat deuk ceceng nepi ka subuh daripada lapur eta saha eta nana gerhana kumaha Nabi perkara nu dipenta ku batur ku Nabi dibikeun nana gerhana mah dipenta ku ibu cantang tu dibikeun jadi kuring teh karek pinter ngocobro matak aya wajare batur ngewa ka urang teh heuh da urang mah karek pidato can mere contoh pan RW gitu lamun loba pidato jom seh ibu jom seh manehna hees kumaha cing ibu rada gelo jelema teh tah
tak ibarat gitu teh ustad teh Pak. Mata dibawa kana ladang muludan boro-boro ibu kuring ge era nya. Ini Nabi ke masjid di tengah jalan aya nyeblok ku tai onta, wur tai onta. Nabi mawangsul deui ka rompokna ditanya ku Siti Khadijah, ya Rasul nah euih deui aya nu nyeblok kunaon ku tai onta. Kumaha cek Siti Khadijah, ibak deui we. Cing ieu teh. Mun salaki ibu teh tulus ka masjid aya nyeblok, ditanya kunaon teh tulus ka masjid, ayo nyeblok euy. Kusaha ku Karang Taruna, kumaha cek ibu, tah bedog cacag jelema kitu. Nabi mah diaping wahyu, urang mah diaping nafsu. Nabi mah wahyu, urang mah mata keukeuh moal aya nu sampurna, urang nu sampurna mah iwal ti Nabi Muhammad nyonto memboga sifat-sifatna Allah, kaputusan-kaputusan Allah, kahayang-kahayang Allah. Urang mah anger Pak, kaputusan diri nu digugut. Mata teu sampurna we hirup teh. Iwal ti hiji nu sampurna mah rokok. Rokok kades tah. Da abdi mah Marlboro Black abdi. Marlboro di beja-beja teh lain hartina deuk menta da pasti bakal dibere. Ngan pedah ayeuna acan hengke meureun eta ge. Di beja-beja teh lain deuk menta demi Allah tarapun ta penta. Tah lamun kode heueuh. Pak eta teh pengalaman dirina nalika mere kode ka salakian yah. Apal urang oge atuh. Nabi ini teh ka masjid diseblok keneh, 3 balikan Nabi ka masjid diseblok, ka 4 balikan Nabi cicing. Ka mana nu nyeblok? Sanggup teu hate nepi ka dinya. Lamun bapak nempo jelema nu nyeblok ti luhur urang cicing. Turun goblok. Moal teh kitu urang mah. Ju goblok teh kaluar. Nabi mah teu cicing heula. Itu jelema nempo Pak. Direret ku Nabi. Ini teh ka masjid. Cek Abu Bakar teh ya Rasul telat. Nya telat. Mun ceuk urang bejakeun nya. Urang teh Abu Bakar gitu telat ke masjid dari aya nu nyeblok da mau teh Abu Bakar siap mati keur Nabi atuh, tapi Nabi mah aib kafir ditutupan. Nabi mah aib kafir ditutupan. Ieu boro-boro aib kafir. Poe ayeuna umat Islam silih cokelan karena aibna masing-masing. Sok ngararaku bisa percaya. Karek batur telat salat subuh ge. Abong geus dunyana geus loba aku telat salatna kitu. Amit-amit. Urang mun isuk di udang udah bakal pada ngomongkeun ala leuheung moal teu kitu atuh. Ibarat ibu baheula tara di jilbab tuluy di jilbab geuning Allah iraha tobat kitu nya. Jager tuluy ka masjid kade euy koropak kitu we urang mah. Hate teh teuing kunaon. Nabi mah kafir ditutupan. Saenggeus Nabi dekul ibadah ngaimaman Abu Bakar ngaharewos, "Ya Rasul, aya nu udur." Saha? Itu ternyata nu nyeblok Nabi. Kumaha ceuk Nabi, urang longok. Sanggup tuh. Atuh lamun moal nanaonan ieu kikieuan. Pan muludan terek nieling akhlak Nabi tak kuring diomongkeun akhlak Nabi teu nepi ka dinya. Ai ceuk ibu eudeup moal atuh nanaonan kikieuan. Jadi rek angere ngagugulung ka amek kitu. Deuk geuleuh deuk ngewa kitu. Kumaha maneh we ah. Di papagahan geus aing mah. Tuh. Lol deui akhlak nu katilu di juru kota Mekah aya Yahudi anu lolong pagawena ngahina, tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul, tong deukeut jeung Muhammad jelema kafir, tong deukeut jeung Muhammad jelema teu ecereug. Nabi mah nying hareup lapar anjeun. Eta nu ngahina ditanya lapar. Mun ningang bapaknya dihina ditonyok tah. Ieu mah lapar, kumaha situ nya heueuh atuh lapar. Kuring boga dahareun roti sok atuh kadiekeun wal dihuapan ku Nabi kasaha ka Yahudi anu lolong bari sok ngahina saenggeus seubeuh pok ngomong anjeun pemuda alus ngantong deukeut jeung Muhammad jelema murtad tong deukeut jeung Muhammad teh tukang sihir. 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong, 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Ieu ladang muludan hayang nanya ka ibu lamun barang bere ka tatangga ngahina ibu deuk mere deui moal alus ladang muludan teu neurak-neurak. Cing bapak lamun barang bere ka tatangga ngahina bapak deuk mere deui moal Pak. Alus ladang muludan teh ukur seremonial. Tanya kuring nu ceramahna, eta kitu bebengok maneh. Eudek. Mun kuring barang bere ka tatangga ngahina kuring, eudek mere, eudek. Allah. Waduh. Saha teh nu wawanianan ka ustaz.
Lain Pak Kades bener di Demokrat keras kieu nyir. Kehidupan rancaya kayak gitu seperti ini ya keras. Eta ka Ustad nyebut wani nyebut wadul. Nah teu percaya gitu. Wadul. Odok. Pokoknya wadul odok. Ngantunguan 3 poe nya sanggeus dibere teh ku urang. Situ ongke getih ka rumah sakit tuluy maot. Di Enrin. Ustad leuwih atah adol Pak. Matak akhlak orang sebenarnya eling kalahiran Nabi itu enteng, tapi nu susah mah eling kana akhlakna Kangjeng. Matak ladang muludan teh lain ukur eling lahirna, tapi kudu eling kana akhlakna. Bubar teh di teh wayahna ibu kata tangga kudu someah, kadulur kudu akur, kasalaki kitu keneh, terutama ka inung jeung ka bapa. Sabab ajaran Islam mah eta lain geuleuh, lain rujit, lain cua, lain ngewa, panasan teu kaupan cegukan, eta mah lain ajaran Islam. Nu kitu mah ajaran di luar Islam. Heuh bisa jadi lamun Allah nyimpen sifat welas jeung asihnya anu jeung dedehan turutan ku urang. Lamun urang aya geuleuh keumeuh rujit cua ngewa berarti punten keur coplok tina ka Islaman. Ngeusan geus tempo nangtung lila bareuh suku urang mah. Pecakan ku maneh 2 jam nangtung. Aduh, sing sarehat Ibu. Sing paranjang Yuswa atau moga-moga we urang teh digundukeun ku Allah ke dina alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna kalayan pituduh Allah jeung pitulung Allah da tanpa ditulungan ku Allah mah urang teh lain sasaha bedituna salat zakat saum ibadah haji urang teh can bisa mangasupkeun urang ka surga. Ternyata urang ka surga teh ku syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak pek tuluykeun salat, pek tuluykeun zakat, eta mah ciri we urang teh nyirian bahwa urang adalah umat Nabi Muhammad anu baris meunang syafaatna mantena. Sakitu nu kapihat tur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumbur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.